Hei, ngesubret kan sia? Lamun teu disubret, keblogeun kan sia? Keblogeun kan sia? Keblogeun. Biasa sumbrek. Bos capek euy. Ah. Motor mogok ieu tuh dibawa. Mana tuh dari deui. Mungkin am geus laku taneuh mah cuang meuli nu alus. Heulah. Buru lah, gila. Ah, buru. Tepuk di mana bos dek? Didorong di mana bos dek ngadorong kieu? Tapi dibetot. Oh, nama gila urut. Hayu buru lah. Gila. Montong dibetot atuh. Kumaha bos mah lihat terlalu kan lila cenah teh ah. Atuh keudeuh salon. Lila cenah teh buru. Hayu buru atuh mangkat deui. Lila. Napi oge lila cenah teh. Amparkeun sama buru ah. Amparkeun. Aduh, galak keblek bos teh. Anak teh nanti tahu diri udah. Lanjut motor mogok wae. Percuma ditatoan gitu sieun pokona mah. Tandang ditatoan rek sieun tato-tato lauk kitu. Depan bos keren. Lauk kitu. Bro, sing rapi. Jadi benah enak bingung. Jadi kumaha itu nang teh? Berikan laku. Pokoknya sabar ya atuh sugan aya order ke. Keren tuh bos. Hanteu aing mah. Tapi keren sih. Teu mantak sieun aing pisan kitu mah. Sugan derek sieun gitu ditata. Teu aya tato lauk kitu patut. Nu sieun kana naon teh? Awewe talu kitu na. Sieun ka awewe pamajikan. Yalah sok. Sieun. Jadi kumaha itu urang teh? Teu nya kira ada iuhan lah curang ukur ieu tanah. Anjeun teh kita nu batur ki curang jual kurang. Oh jeung gaona tuh da. Dosa bos. Teu ieu teh nyamun ieu pada boga nama. Dibayar nanti bulan puasa. Kajen bulan puasa pada usaha mah naon bari basa lebaran kajen teh bener lah cuang ukur lah da eta na mau naon hungkul karena itu ieu surat-surat araya nih kabeh poing di palingan di imah batu coba curang eta oh iya atas nama Samidi. Orang mana mah ya? Tongko, anu babakan Cibuyutan deket Cibuyutan. Oh, Batu Kursi. Lah, kalau ieu ke urang ukur nu belah ditu mah namanya. Heeh. Lah, tanya ieu. Nya semoga we lah anu aya masing laku atuh bos lah. Ya heuh atuh ah mudah ieu ning bangkrut deui pot beak sawah hiji wing we teh. Mudah-mudahan meme lebaran gitu geus laku ieu taneuh sa eta mah. Kapan pamajikan ge sering ngentawe baju gitu tah. Nempo anak pan karunya geuning. Oke tenang. Urang ieu lain teu mikirkeun nya mikiran teh sarua wae. Ngan bubur jeung mere pan enak wae keur mah sarua wae. Kitu urang ge. Ya. Angkel teh. Idon. Woi. Nah iya. Bos. Cetan nyaranggel ya. Cetan sok. Obat sedikit. Aing goblok pencetan. Iya. Bener, Bos. Iya lah. Goblok. Mana kakak? Iya. Jadi iya ya. Aing cerita. Cerita. Oh, kumaha. Ngeus diuk. Jadi boga warisan itu ya sing kecil lah temennya sudah boga warisan yang ketik kolot ada ngalek duit terus mendingan pakai naon kan duit teh pakai naon si duit teh ya kira-kira naon kemana goblok sudah cuma itu si duit warisan teh pakai naon kira-kira apa dagang apa usaha yang tak usul kasih ya mendingan cek winga mendingan pakai meuli taneuh. Pakai nyin Endomar, anu di lebah teh. Wing boga kenalan. Endomar teh kumaha? Ieu. Paranti sembako ya nan, kasir nagarilis. Biasa kepuncak-puncak. Atura tuh bos.
Kumaha tah kira-kira persyaratan? Enak bos gablek duit bara duit. Oh, bah duit mah, penting subutkeun heula hargana sok. Hayang sakumaha? Ya paling kana 12 juta lah. Aya 12 juta mah. Kumaha enak wing nyamperkeun wae ka ditu apa? Mending kumaha kara? Lewat biong wae apa? Nggak biong, nyamperkeun biong atuh da mau nyamperkeun nu boga taneuh ieu. Samperkeun biong aya mah tanyakeun kumaha gitu. Oh, juragan lekdut rek meuli tanah nyeun Endomar. Berangkat. Ayo, wing nyokot sepatu Ayo lah. mula. Yuk. Iya, belak. Mana tuh beda sama dewe. Bang sugan. Sepatu gagah enak sama sepatu kaya nih, Bos. Gagah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulah ya enon. Lah, iya, pakai udang. Udah gelat jadi urang kadu mantung itu di standar kan mah. Oh, di koleksi apa itu? Buka tuh sepatu. Buka, jadi kudu sentak wae ieu teh. Ya, bisa. Nah, aya naon itu aya naon. Bede tengah. Enon itu. Jadi kieu, Bos. Sapoe kitu. Buka heula kacamata kus nu buta gitu. Kaciri kasepna geuningan gitu. Kasep ketemu gitu mah. Jadi kieu ya. Kumaha? Wing teh gablek juragan. Juragan. Juragan empang. Juragan lek duit. Ulah ngomong wae atuh cicing aing keur ngawangkong ya. Juragan lek duit, gablek duit. Duit loba pangabutuh. Eueuh teh aku mah sih. Mana maju jelema eta mah usahana. Emang geus nyakit ke juragan duit. Nya saeutik lobana ngadenge gitulah. Anak ke Inar teh lain. Ngajedog, godog cuan. Di kehidupan aja cenah Endomar ya. Indomar. Jadi maksud ente ka dieu teh Norweco. naik meuli taneuh gitu. Jadi jumlah loncer uangnya. Oh, jadi Sia nyokot untungnya tina mah kitu bener. ngajedog, goblok cuan. Alhamdulillah. Mau ngomong deh iya ayo wes sok duaan mah. Iya, Pak. Jadi meureun kabeneran emang lagi wing teh biong gitu meureun. Nyaho meureun mata ka dieu ge wing teh biong meureun gitu. Oh, bareng sapa. Oh, jadi sok. Oh, jadi gitu meureun eta mah nya. Rokok lah. Oh, atuh udah acan lain teh sama meureun. Sampurna mil. Ajeun naon udah Biong udah diluki patut. Buku pancan laku tanah jadi sok cewa aja. Tanggalin. Tanggalin ya. Wing nikah sare kan. Atuh lah ngolor ieu udud lah udud. Nah. Kalau mau berkas-berkas nih. Nanti bangsa batang-batang nah, Bos. Muka ajeun sok, isep. Udah sakar. Mana jadi sok kudu sentak teu ngarti ge jeung geus lila mah situ. Bangsa batang deh, cuk. Urang atuh teu ngarokok ieu urang mah. Ya tato ki patut nih. Tempo mata tato wing tuh. Tato asli. Hideung ka dia. Tapi teu kaciri ieu da cik. Eta teh carekan ku kolot. Apaan wing atuh? Ganteng mun. Ai ganteng mah kajen teh keton ge. Ya geulis ya awewe res. Ulah tim pemajikan dewe. Lah, Mana udut teh? sok gila cik budak teh. Mana ya? Ulah wae pokoknya. Sulan ku engkeun. Ieu eta begug motor teh. Lempang mana-mana ge. Monyet teh. Berhubung geus rada ieuh ya enak. Ayeuna mah teang juragan sia. Bawa ka dieu gitu. Cuang ukur ke sore barang-barangna ieu. Taneuhna nu belah ditutup. Halus. Oh, halus. Atuh wing yang ngalah juragannya. Ieu teang. Sama. Wing. Goreng tanpa siapa, Bos. Salaman lah. Monyet soal situ omong wae. Kayaknya. Nah, kade jalan. Kalau ini bawa motor.
Ajokna locot gitu gini. Malu variasi. Juragan aing kanan. Si Deden itu goblok. Den. Goblok ya, aing lempang di situ. Goblok saya. Pujet teh. Aduh. Berat. Belum teh saya mau jemput Persia kalau aja dong harapan harap rese tuh. Adi ini deh. Ganggu wae. Ingat. Untuk kasih menjemput motor. Aduh, ban itu. Waktu aing soek pas. Mahal itu sepatu teh. Oh, iya. Udah gong. Buka juragan teh. Tunggu. Kawan aing Den. Duluan atuh. Ini repot aing terus ya. Guys, ojek ku Mas cewek mah. Jadi bos terus urus tujung. Ini nulungan. Nulungan acan. Terus, Pan. Orang lovan era urus tujung kumaha ge bos teh. Iya, belum ngojit motor teh, Pak. Tangkurak. Iya, kalau aja ge hareup. Kacida ududuna. Mana kosan di mana? Iya, biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para ibu saudara di tempat. Kumaha Cagor? Cagor, alhamdulillah nage. Coge gede tuh. Iya, hade eta. Kalau lalu gitu kumaha eta maksudna? Tebelul pada eta manjut motor nanya eta. Tapi kudu nih teh boga anak buah teh nalang resep ge mah. Asal uing ge piomongkeun wae teh deui ngarti-ngarti. Tebelulun mah motor. Pujo uing tebelul mah motor atuh meneh tebelulun ieu pan ini. Pangkurak bosna bos. Jadi hayang ngacedog ge hareup, hara rese pan dewek manjutna. Mikir bosna gitu mah. Ngomongkeun aing mah nya. Jadi ajakan jadi teh aya keperluan tadi teh. Sok betul rokok. Anak buah uing geus ngobrol janjeung dinya gitu. Enggak sih tapi ke nyina aing ngomong mah bututan heuh. Heuh, pan juragan terbenghar sakeluargana teh pernah yang nyeun Endomar na ieu. Oh berarti mereneng nyeun Indomar gitu kan. Endomar. Jadi aja dong coba teh ngomong gitu ya. Buleun. Teh sakar. Aku jipe omongan wae. Oh belul iya dah gitu. Pecat. Oh cicing atuh cicing jadi dong saya jelaskeun yo. Enggak lah. Dengekeun bos jeung bos ngomong teh dengekeun. Jadi bos ya gimana? Sia teh dengekeun. Regepkeun lebih ngarti. Kieu ya. Heuh na meureun sore lah jam berapa? Ayeuna ka jam 3. Heeh. Kayak urang jam 3:30 lah curang ngukur kan itu. Tah, ayeuna berhubung geus jam 4. Curang ukur ayeuna kan ditu yang tepok lokasina. Arek-arek ayeuna wae. Ayo ayeuna lah. Dilahkeun wae teh. Ayeuna sabar jadi.
Saya napa duit. Ayo, nampak duit. Pokoknya mah. Nah, iya lokasinya ya. Mana menurut ente gitu ke arti deh? Boleh. Ya air luas sama sekitar 2 hektar lah. Ukur bola atau 2 hektar, 2 hektar. Maksudnya perkiraan gitu jadi sok nyerang wae ngomong teh. Arah lu tapi kebon boleh teh. Itu jelema teh kenal naonna itu. Cari teh. Kenal naon ieu? Ngarumpuleun ieu. Jadi kieu ieu teh ya. Keur ngukur. Jadi slow mang. Santai lah tuh santai. Gitu atuh kumaha itu. Santai. Den, olahraga ya. Aduh, Mang. Deal. Bentar buru, deal. Dealnya. Terus tinggal main mah, tong daerah. Balik. Aduh, nasib bae jadi rakyat leutik teh kieu aing mah. Awak ge ripuh pan ieu teh di halajaran ongkoh. Duit teh urunganan itu da moal kabagian ku komisi-komisi acan ge dah.